Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangken wasta abdi Muhammad Rifdan di kelas 11 AK 2 absen K20 SMKN 13 Bandung. Di dia simkuring baden yang nampilkan hiji kawih nu judulna hariring nu kungsi nyanding wilujeng nyakseni. Purnama kungsi leungit ayeuna ngancak kaburuan deui anu kungsi kapilih ati kiwari ditepangkeun deui hariring nu kungsi nyanding ayeuna datang ngaharuan deui hayu patah remah tineng cacapkeun mengpeng aya kasempetan ayeuna mangsan endah hayu urang suka bunga caang bulan 14 narawangan ati bablas ayeuna mangsan endah hayu urang suka bunga caang bulan 14 narawangan ati bablas.